Diantawisna kejadian-kejadian di lapangan upama eker gawe dina ngalakukan proyek plat merah nya boh di dinas boh di kementerian di mana wae eta teh sok aya wae hal-hal kawas kitu teh nya kacipta lamun ku angkatan darat di gaweanana nya meureun eta si ormas atanapi LSM atanapi ti paguyuban teh nya datang ka dinya teh maaf mana pimpinannya Tara Jawa teh make loreng berenang. Ya, ada apa Kang berenang? Maaf, Pak. Mana koordinasinya? Wah, juga tawangnya juga dicabok boam. No. Tang Tara mah kudu galak atuh. Nya, ulah caleuy. Tah kitu, satuju upama kitu mah. Tinggi di mana? Keending aangan jangan jaga rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi mangayi di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat. Jembar rizkina rahayu dunia rabuh akhiratna. Dina video anu ieu simkuring baris padar. Beja Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ya tepang sareng Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak mantena bade gawe bareng sareng Angkatan Darat cenah kitu tapi satu acana di subscribe heula sareng di komen tah kitunya supaya simkuring sumanget dina ngadamel video-video na engke kapayun langkung sae langkung informatif, edukatif. Nah, seperti itu. Sarang omat wargi Mang Ayi kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, lajeng nalarna anu sehat. Tah kitunya. Anu maksudna upami mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, nalar anu sehat, urang bakal tebih tina pacengkadan, urang bakal hese diadu domba gitu tah, dipecah belah geuning tah gitu tah. Urang mah urang Sunda kedah sauyunan, sabeungkeutan, sabilulungan. Biasakeun oge nongtonna dugi karengse supados henteu lepat hartos. Tah gitu. Salah paham cenah gitu tah nya. Nya urang teh dina ngambah kahirupan sapopoe ulah stres-stres teh nya biasa we kitu tah nya santai kawas Kang Deddy Mulyadi santai enjoy kitu nya tah da numutkeun simkuring naon wae kajadian di alam dunia ieu sok aya wae pikaseureunana tah eta we urang mah nya anu pikaseureunana kitu urusan akademis urusan politik tek-tek bengek eta mah urang sangakeun wae kanu dibareno ka para inohong anu arahli tah kitunya dilajeng wae dina pagundeman urang teh nyaeta Kang Deddy nyumpingan Pamaruli Simanjuntak kanggo ngadamel kasapukan nya dina gawe bareng ngawangun infrastruktur di Jawa Barat tah kawas kitu seperti kita video nata Ini rakyat Jabar. Hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Maruli Simanjuntak, asli Bandung. Lahiran di Sukajadi, di Ledeng, Bandung, Sukajadi pindah. Nah. Sekarang Pemda Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Mabes AD untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, ketahanan pangan, pembangunan rumah rakyat miskin, jaringan air bersih, dan penanganan sampah. Wah, itu luar biasa. Kita sudah mengerjakan ini dan mudah-mudahan ini proyek awal bekerja sama dengan Pemda yang luar biasa akan membangun wilayah dengan masyarakat. Ya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih atas nama rakyat Jawa Barat. Mabes AD menjadi mitra terdepan pembangunan Jawa Barat. Petarung. kajadian nu neme eta jadi paguneman eta teh nya diantawis para ahli para inohong sangemna kieu
di antawisna aya sababaraha tokoh anu magundemkeun. Nah ieu teh kaasup operasi militer selain perang anu asup kana undang-undang TNI Kiwari. Tah, nah ieu teh teu acan aya payung hukumna. Tah, kitu nya. Aya eta teh nya biasalah kitu nya ari para pelaku politik mah kitu nya. Sok ngalobakeun banyak dah. Tapi teu naon eta mah kanggo balance, penyeimbang kitu teh nya. Dina tataran demokrasi memang kedah aya anu nyanggahna supados henteu tongoy noyod kitu tah. Upami lepat engal-engal di emutan, upami sae kedah engal-engal di rojong ku sadayana kitu tah. Tapi simkuring moal lebet kana perkawis eta da simkuring mah saha atuh urang kampung bau lisung anu tebih tina dunia pengambilan kebijakan kitu tah nya. Kumaha anu dibeno we simkuring mah dilajeng katawisna ieu antawis Kepala Staf Angkatan Darat sareng Kang Deddy Mulyadi tos aya kasapukan katawisna mah neme nya dina video eta ari Pamaruli Simanjuntak teh geuningan lahirna teh di kota Bandung di Sukajadi gitu. Eta teh mantuna Pak Luhut Binsar Panjaitan. Wah, anu menteri kamari teh ya sami eta oge jenderal. Dina kasapukan eta katawisna mah memang tos aya rencana gawe antawis Pak Deddy sebagai gubernur sareng Pamaruli sebagai Kasad Kepala Staf Angkatan Darat. Malih disebat tadi ku Kang Deddy Mulyadi teh kanggo ngabangun jambatan, kanggo ngabangun irigasi, kanggo ngabangun sekolah, kanggo ngabangun penanggulangan sampah sareng rea-rea deui. Tah nya saur simkuring mah sae wae nya. Malahan upami numutkeun kondisi pengerjaan proyek khususna proyek-proyek pamarentah memang kedah aya sistem anu dirobah numutkeun pagundeman simkuring sareng para pelaku usaha konstruksi. Tapi nya memang upami diukur ku simkuring eta teh kamotekaran Kang Deddy Mulyadi. Neang cara kumaha supaya proyek-proyekna bisa dilaksanakan gancang kalayan HD. Tapi sahade-hadena program, sahade-hadena gawe pasti bakal aya anu komplain. Di antaranya nyaeta kamari simkuring tepang oge sareng para pelaku usahanya, pelaku usaha konstruksi khususna mah nya ayeuna cenah di Gapensi Jawa Barat teh culang cileng har. Nah kumaha cenah ieu teh kitu cenah. Kitu deui para pengusaha konstruksi ayeuna teh anu biasa gawe bareng jadi pihak katilu ti Pemprov meureunnan nya atuh pasti aya nu bararendu nya. Aya wae eta Kang Deddy malah rupa-rupa we ieu mah. Nya atuh Kang Deddy ngaran-ngaran jelema keur dahar eukeurna geui alas ku Kang Deddy direbut alasna nya pasti benu atuh. Geus tah ieu teh potensi Kang Deddy saestuna mah. Nya eta mah meureun Kang Deddy lah tos ngetang ari sakituna mah. Ari kanggo simkuring mah nya lamun eta tujuanna hade nya bari ejeung katawis nya itikat baikna ti Kang Deddy hoyong brukbrak kitu tah. Hoyong brukbrak eta anu apresiasi ti simkuring sagala divideokeun eta tah eta teh memang hiji cara nya transparansi dilakukan ku cara teknologi anu kiwari nuju on fire nya nuju rame-rame na kitu tah. Nya pasti aya pihak-pihak anu kaganggu dan memang atuh nami-namina di proyek nya aya wae pengaturan proyek bade ayana di tingkat
kementerian, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, nya aya wae hal-hal anu kawas kitu mah eta ge eceuk simkuring oge eceuk eta teh. Da cenah keur menangkeun proyek khususna plat merah tidak semudah itu pulgoso cenah. Teu sababari eta cenah iroh kitu tah. Sok sanaos tos aya sistem katalog cenanya katalog gitu cek bahasa dengan nama gitu tapi da anger eta teh aya wae nya anu ngoprek gitu tah barudak anu carekeun we gitu tah sok aya we gitu tah. Tapi upama program ieu laksananya alah kacipta eta nya para pelaksana gitu dihandap jongjon kawasna teh moal loba anu koordinasi. Da cenah nya cek manor ya guys simkuring kamari ngobrol cenah cek manor kumaha lamun ngalaksanakeun eta proyek-proyeknya lamun perusahaan salira jadi pihak katilu di proyek-proyek Pemda. Wah mang cenah riweuh eta teh urang teh lamun aya anggaran keur untung oge kajemol ka itu ka dieu anu pada akhirna mah nyebit di ditu ti dieu keneh we nyebit di ditu bikeun ka dieu kitu nu pada akhirna mah kitu sabisa-bisa we mang supaya ka itu aman ka dieu beres cenah kitu cenah tah. Nah kumaha eta kajadianana teh sor simkuring ditaroskeun deui atuh da hayang tegas apanan. Alah mang cenah eta teh sok juljol cenah anu koordinasi koordinasi saur simkuring nah kumaha rupana koordinasi teh bet make kudu make waragad apan eta mah geus aya aturanana jeung pagu dina palaksanaanana aya konsultan tek-tek bengek apan eta teh alah mang eta teh ti mimiti perorangan nepikeun ka LSM, ormas, paguyuban, ikatan, tek bengek aya mang eta datang. Kieu bahasana teh cenah mang eta teh sok jol eta teh kalokasi teh nanyakeun mana pimpinannya cenah nya atuh ku barudak teh dibartoskeun simkuring pimpinanana. Lamun ditaroskeun aya naon Kang? Ari walarna teh kieu. Maaf, koordinasinya mana? Koordinasi. Dari saur simkuring. Nah, koordinasi teh gitu. Nah, naon wae eta koordinasi teh? Nya biasa we gitu, amplop. Apaan ari koordinasi teh? Asal kecapna mah tina bahasa Inggris eta teh coordination-nya anu hartosna mah ngajalin nya atanapi ngarepokeun eta koordinasi. Tapi ieu mah bet koordinasi teh jadi bahasa sejennya dina proyek mah. Memang pikaseureun di Indonesia mah. Nah ti ormas mana atanapi LSM mana eta teh anu datangna? Wah mang eta mah ti mana-mana we mang. Eta mah ngan mah disebutkeun musim kuring we. Bisa jadi matak nah. Dageus para mararaklum cenah. Oh kitu nya be nepi ka kieu bener geus araredan geus kieu. Eta lamun teu mere duit koordinasi na bakal kumaha? Dituluykeun ku simkuring eta teh. Diudag deui ditanyakeun. Ari walarna teh kieu. Heueuh mang. Lamun urang teu mere duit koordinasi eta teh osok ngaganggu cenah rarungsing eta teh ya naon wae perkara dijadikeun eta teh anu pada akhirna pelaksana anu rugi mah waktu jadi nambahan nya biaya jadi ucul eta teh daripada kitu daripada ngaganggu geus we mending oge duit koordinasina dibikeun cenah kitu. Hari cek simkuring atuh mun kitu mah salira nyebit tina duit waragad keur anggaran dibikeun ka ditu atuh sarua jeung
anu maok ditungguan ku bangsat ari kitu mah. Kasirieun di Indonesia mah nya. Tah tuh sugan ku program Pak Dede Mulyadi anu kieu udeg deh, tah anu kieu udeg tah geus rengse lah nya. Anu pada akhirna mah da ngarugikeun rakyat. Jadi proyek berbiaya tinggi teh kajadian ku alatan para pelaksana oge henteu laluasa dina ngokolakeun waragad keur nyieun infrastruktur di lapangan kawas kitu tah nya anu jadi korban mah anger we bangsa simkuring tah kitu nya ku alatan loba teuing pungli pungutan liar teh nya anu pada akhirna mah anu kuduna aspal teh 10 cm jadi 7 cm anu kuduna aspal teh umpamana 5 cm jadi 4 cm wah atuh nya dijemol ti ditu ti dieu anu pada akhir mah nya kitu kualitas we jadi turun tah kawas kitu eta malah Kang Deddy Mulyadi mah entos hatam eta mah anu kaulinan anu karitu udeg malah nya saur simkuring oge nya aya we pikasirieunana di antawisna kajadian-kajadian di lapangan upama keur gawe dina ngalakukeun proyek plat merah nya boh di dinas boh di kementerian di mana wae eta teh sok aya wae hal-hal kawas kitu teh nya kacipta lamun ku angkatan darat digaweanana nya meureun eta si ormas atanapi LSM atanapi ti paguyuban teh nya datang ka dinya teh maaf mana pimpinannya Tara Jawa teh make loreng meureunnan ala jreng ya ada apa Kang maaf Pak mana koordinasinya wah juga tawangnya dicabok boam no Tang Tara mah kudu galak atuh nya ulah caleuy tah kitu satuju upama kitu mah tah kitu para wargi sadayana mudah-mudahan atuh Kang Deddy teh henteu ngapung ku disanjung henteu leweh ku dicecempeh tah kiwari ayeuna di mana-mana eta magundemkeun Kang Deddy Mulyadi kawasna sanusantara tah kiwari magundemkeun gubernur urang sararea teh nya gitu malah aya anu kieu tah di Banten mah Kang Deddy dengerin ya Anda ini udah bikin kesal rakyat Banten loh gara-gara Anda kerjanya terlalu keren jadi kami lihat pemimpin-pemimpin kami di Banten gubernur kami di Banten terlihat melehoy. Ini gara-gara Kang Deddy nih kerjanya terlalu keren. Tuh netizen tuh 75% tuh pengen Kang Deddy tugas di Banten tuh. Kang Deddy, ini mah Kang Deddy ini mah nggak embrut nih, yang embrut gubernur Banten ini. Tuh 75% suara netizen mendukung Kang Deddy tukeran di Banten. Di kami rakyat Banten nambah Kiai Imad Kang Deddy. Kiai Imad nanti ke Jabar sama gubernur Banten, Kang Deddy yang ke Banten tuker tambah. Kang Deddy, tuker tambah ya. Warga Jawa Barat ya. Tuker tambahan aja ya. Warga Banten nambah Kiai Imad. Gubernur dan Kiai Imad kirim ke Jabar. Kang Deddy kirim ke Banten. Oke, warga Jabar, salam menurut. wah hayang tuker tambah kana kawas kana ban urut si eta sok ka mana we nya rupa-rupa we aya we aduh saur simkuring oge kawas kana ban urut make jeung dituker tambah Kang Deddy kudu ka Banten cenah tapi teu naon eta mah da memang ngan ukur banyol da urang Sunda mah pan kitu nya sok gede banyol tah gitu nya simkuring mah ngarojong nya ka Kang Deddy Mulyadi mudah-mudahan rahmat salamet dina tugasna lungsur langsar hasil anu mecekil pikeun kepentingan rakyat Jawa Barat khususna tah kitu nya hapunten anu kasuhun bilih aya anu kabadug harigu kadupak dada kasunul kalbu sihapunten wae cadwi ka dieu mudah-mudahan aya guna manfaatna ieu minangka hiburan nya hiburan kitu tah urang gumujeng
bari diajar bahasa Sunda, kaetanya bahasa urang sararea ulah diecangkeun lebar nyaah nya gitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rasa